kumaha jantan itu kepastian teu aya itu tadi ngan tatangga ribut. Jadi buntu kepastian abdi kada bingung aya ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tapi sebat ucing tiasa aja nama. Dah pogo juga ucing. Buah-buah teh sabongrongnya gitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk Rupina. Ngaji ucing. Buah-buah ngaji ucing bener nya. Nya mugi-mugi we. Sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Da, tasan gogorowokan. Itu ngalamar di kating Cileweung ge kumaha itu? Biasa di mah hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatangga ronghok kieu ieu mah. Dapat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan ditang teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh betul ka kitu ni aang. Rasaan teh lain dek ngalamar. Da puguna mun itu aya nineung setik-etik acan gitu. Aya rek ngalamar dikeun ka riget kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hayang balik. Dan ingat ka ulah kabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu Allah dulang tinande. Ya kumaha hanya naon ke kumaha geletuk. Kumaha gini peribahasa teh kumaha geletuk. Mun kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Nah, eta malah kumaha kumaha behna. Bade digeletukeun mah batu mah. Itu jalmina beunghar disara. Ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Mun. Mahar ya teh. Mun kuah. Kumaha? Sanes beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. Ya bingung. Da eta we upami amang ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya jadi sanes abdi masuk inggris ke abdi mah yang teh nu satahap ari bilih beunghar mah aya peripos bonteng ngalawan kadu pacikrak ngalawan merak mohon uni ngabonteng sok bonteng anu sok belut ting kadu cumun eta ge upami teu dipisah ku gedang mah aya nu cilaka upami teu dipisah ku gedang mah uyuh da walu mah adon lalajo aduh tapi tomat nyapi satu sok cari atuh teh sok ini dilewat atuh samakna mangga sok syukur atuh beurna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing rek kieu teh diperdi kukuring kumaha ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning bakabul teh nyarita cing pangecekeun awewe lain naon tadi ka babawa ieu pangecekeun nya tah keur pijodoheun pan kitu nya kitu terus terus we eta mah mangi aya daekeun ari ngomongna mah ragu-ragu ngan jigana berat kana daekeun ya syukur kaget geus nyarita eta ge nya kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu neungeulan jelema nya syukur we atuh ari daekeun mah lain ari Kang Ibing semoga keur pekahna nanyana we teh lain nanya teh bangker kawin dek dikawin lain apaan cek itu teh sok wae cenah mangga abdi mah da teu duit jelema teh
Tuh, terus Itu asal nanyaan maka dia ulah barang bawa untuk maka jeung mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosan. jadi geus nekat we lah pokona mah Kang Ibi teh rek ngarumah tangga. Kumaha ieu teh? Teu nanyaan teh nu mana teh ieu teh? Apaan saya teh enak teh ka dieu teh rek nanyakeun. Nanyakeun soal Itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah di dinya aya kereteng. Kayak jadi pabaliut yeuh. geus dimimiti anak teh pupu. Apaan saya teh dititah pangeangankeun pijodoh. Kusaha teh? Wah kabul teh ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge cek manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing. Dibalik. Dibalik. Ana mah kayak dibalik ucing kelaparan mah karungnya dihakan. Karung di jero ucing bisa baru karena daging ucingnya bodoh. Tinggal agar hukum tanya. Karung mah saeutik. Karung garing saya baru kere. Nah jadi gitu tak aya nama kari nanyaan. kari nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu tah ari cek saya mah geus satuju kan rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payun deui kana sajen mah. Selasi sareng mangandang buak cikur sisigang mikasi mikadada ngana saukur lamun urang rek sakit tungarang silih belang tungarang mah silih belang kilang barat aci hideung asa kong kalikong bae kilang barat dipitin asa longgi koyok bae Assalamualaikum. Waktu ukur bingung nyari takun diri sorangan gitu. Mai mah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasih. Sah, Mak, geuning anak emak. Aya naon geuning? pernah aku lali deui. Hah? Pernah aku lali deui kana suara abdi. Ente bungsu, ente bageus. Lain bungsu cikal bungsu da boga deui. Kejeng nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabunga-bunga diri lamun didengkeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peurih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina lamsa. Hirup mata nang beda jeung batu. Beda na. Edana batu mah geureus mama meuni goreng kieu. Palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mate hiji kabagjaan mate beunang disebutkeun bakal menang beja anu bahagia kok ieu. Anu bener nih. Sabab mate beunang disebutkeun bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Heeh. Menyan jeung naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kebahagiaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi raranaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah
abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mate burung palung bodoge-loge inung abdi Nya burung. inung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi inung teu pudung da geus takdir tinu agung Ya puguh beuteung ngamelendung. ada puguh melendung cacakan teu melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gasnya berenang coba Nya. mak Lah, kieu mah abdi teh kadatangan semah usaha. lain kusaha saha merenang teu make ku atuh Nya saha? Pak. Gat semahna. tas semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi Oh, gitu. ta abdi teh rek bebeja ka bapa ari Ya bapak ka atuh, ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. nya eta mah kan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa juga kawin kitu wae da masih kene bapa jumeneng kene meureun kudu diwalian Bisa tuh puguh atuh, puguh bapak maneh tuh keur ngagecurug wae. kira aku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman Oh nyakeun wae da maneh pantes atuh diwalian ku munding. nah make pantes Da teu beda jeung munding deui mana. bener Ayo. gimana ya bapak nama Aya. pak bapak Oi. Nyaho dek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. geus nepi ka bapak Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, nya Kabul, urang Malangbong. kabul itu sobat bapak kabul teh Heeh. astagfirullahaladzim eta pisan bapak Kedengekeun geura nyai. nya ari nu datang ka imah mah teh da sebut ngaran sada jamana teh pabaliut ngomongna teh teu ka kalian teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata lieur ka Bandunganana Asa. Heuh Ibing teh nu ngomong kitu mah. ibing anu juga badak nyum Ai kabukina teh tanuh domba. eta teh oh da ngomongna mah kita make jeung kabul kitu cenah wa kabul abdi mah da cenah apal wa kabul teh nu Pokona mana mah deka Kabul, deka Ibing, doa wae, deka sebab eta teh dulur urang. anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina pondokna sok panjang ti pasehaeun Ai kitu. ai dina panjang onaman bakal ngarakeun duduluran tapi ieu dina pondokna kumaha ya Ai soal kira-kira pondok mah keun bae jodoh pati bagja cilaka lain aturan urang, lain urang anu boga. jadi pokoknya singkatnya bapak doa weh Doa ka saha-saha ge. bakal mere restu abdi bakal dikawin Heeh. syukur bapak Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh mararaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang ngedek haur, dek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Cing sok pisan teu? Oh nya bisa. Cik kampek. cing 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 Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Cing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa mah nya. Cing sok. Aduh bingung. Ya atuh balik deui ya. oke lah Dan incak teh kada tatapakan ieu. cing kumaha Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Mabuk hitut. mabuk lagi merenang ya mabuk hitut segala Da bapak maneh hitut wae. oh palingan mabuk tak itu apa mending si emas napa kaulan itu nenden kadedeh nu nakanya akan menjadi anak Tak kitu aya mah ai tuning. Saha? Rentang euy. Itu. Tak eta lain anu mana tah di antara anu dua. anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh Anu anu diharudum sarung eta anu lega tarangna. heeh ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar Da profesor teh teh. Ngan perlombaan. oh itu profesor Tuh geuning. Siap nih ya.